Mohon. Oh, siap, enggak. Alhamdulillahirobbilalamin. Urang tiasa petepang deui dina pangajaran basa Sunda dina lawungan ayeuna. Kumaha daramang sadaya? Damang. Damang, Oh, Pak, Alhamdulillah. alhamdulillah. Siap. nah, Sateu acan lebet kana lawungan dinten ieu, mangga kuring di absen heula. Dede, Sumping, Hadir, Pak. Irani, Sumping, daun kakak. Jajas, Lengkap, Pak. siap. Lengkap. Alhamdulillah, sadayana parantos aya nya. Saha nu teu Abi damang? teh jadi absen, Pak. Abi teh jadi Oh, absen. oh Ibu Rida. Ibu Rida teu aya, teu damang, mudah-mudahan Ibu Rida sing enggal damang. Ya. Ayo terang dina lawungan ayeuna urang baris medar naon? Terang ya. Padahal kan Recording stopped. kamari kuring parantos didugikeun rehna lawungan ayeuna teh materi anu pamungkas dina pangajaran basa Sunda di semester 2. Supados langkung sumangat deui urang es breaking heula nya. Mangga sadayana ngadeg. Pak Cep punten rekamanna ku Pak Cep direkam. Siap Di-setting. atos abi nuju ngarekam. Oh, aku Pak Cep Naira. Mohon. Oh, nyata. Cep, nuhun Pak Cep. Siap, mohon. Mana sadayana ngadeg? Siap. Supados langkung sumangat. Es breaking ge. Siap. Keprok sumangatnya. Bener ge. Ya. Nget, sumangat gitu. Tiasa? Ya. Mangga Siap, sasarengan. Pak, siap. 1 2 3. Tuh, Ma, ma, nget, sumangat. semangat. Oke, siap. Hatur nuhun sadayana. Mangga calik deui. Sakedap urang share screen. Sipuring parantos masihkeun materi ka saderek sadaya. Lianti engke hidep tiasa ningali dina layar infocus anu ditayangkeun. Oge simkuring parantos nge-share dina WhatsApp mangga tiasa dibuka. Kaos ya? Aya, Aya? Pak. Siap, Aya, mangga. Tah, dina lawungan ayeuna urang baris medar hiji materi nyaeta wawacan. Cobi aya nu terang. Naon wawacan? Oh, nembe nguping. Nuhun. Wawacan teh mangrupa kade pamungkas dina materi ajar semester 2 ieu. Janten ke kuring didadarkeun naon wawacan, iraha sajarah kamekaran wawacan ayana di tatar Sunda, kumaha struktur wawacan. Naon mangpaatna diajar wawacan kanggo hidup sadaya gitu kan. Padahal mah sateu acan medar keuna wawacan hidup teh dina kahirupan sapopoe entos pagiling gisik sareng carita nu aya dina wawacan. Utamina payuneun sakola aya jalan namina Jalan Arya Natamanggala. Tah eta teh aya dina ieu wawacan. Lajeng saderek sadaya kan aya anu orang Cibalagung, aya orang Cibalagung? Tah saderek sadaya orang Cibalagung aya dina ieu wawacan. Teras aya orang Cikalong, di Cikalong teh aya nu namina Baganjing. Atanapi Cikundul. Tah ieu wawacan teh dicanak tina hiji sajarah eta, sajarah babad Cikundul. Gitu. Mangga urang lajengkeun. Tujuan pangajaran dina pangajaran dinten ieu tangtosna wae hidup sadaya tiasa mikaweruh mikawano titisan para karuhun urang sadaya dina hiji materi pedaran anu salaresna mah ieu teh buhun pisan gitu. Nyata wawacan teh ya. Tah, ieu simkuring nyandak hiji carita nu aya dina eta Eusi Wawacan.
anu dianggit dina pupuh kinanti. Ayeuna terang pupuh kinanti tangtosna wae hidup sadaya kapungkur nuju SD SMP kan kantos terang komo pupuh kinanti gitu kan. Malikeun kanda Eh, kapungkur. da malikeun Budak leutik kanda bisa ngapung, Pak. kapungkur. Nah eta si kuring ca urang tembangkeun. Malikeun kanda kapungkur, apun gencay anu geulis, enggeus boga papacangan, asal urang cipamingkis, barang nyi gencay dicandak, ngunek-nganek ati pusing. Gitu contohna. Janten engke hidup dina maca wawacan teh macana dihaleuangkeun eta teh ditembangkeun. Mangga titenan ieu contoh YouTube. Saupami teu katawis ka payun, tadi simkuring parantos nge-share dina WhatsApp-na tiasa dibuka link-na. Tapi tangtosna we anu gaduh kuotanya. Mangga kan tiasa ditinggali pamirencangan anu sabelahna teu gaduh kuota mangga tiasa dina sabangku hiji we. Mangga pami anu katawis urang anu calikna di payun pamana tinggal tingali Recording in layaran kitu. progress. Mangga wilujeng nya seni. Tah eta salah siji tayangan contoh ngabeluk. Tuh kan tadi materina teh wawacan. Ayeuna lebet kana pupuh. Teras lebet deui kana ngabeluk. Terus naon atuh wawacan? Teh. Nah, jadi wawacan teh nurutin Iskandar Wasid wawacan teh nyaeta carita anu didangding digelarkeun dina puisi pupuh. Nurutkeun Sacadi Brata dina Iskandar Wasid oge buku carita nu didangding biasana sok ditembangkeun. Kulantaran ngalalakon teks wawacan umumna paranjang. Mindeng guntang ganti pupuh biasana marengan jeung ganti episode. Jadi saupami engke hidup dina wawacan tiasa mendakan naha wawacan teh panjang teras jalan caritana benten episode benten pupuh gitu. Sapertos anu engke di na LKPD kusim kuring dipasrahkeun ka hidup sadaya. Jadinya aya transliterasi wawacan. Pupuh anu meh salawasna digunakeun dina wawacan utamana nyaeta pupuh nu kalebet kana KSAD. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdang Gula. Biasana ngawitan carita biasana mimindeng nama sok nganggo pupuh Asmarandana. Terang, ayeuna terang pupuh Asmarandana? Cobi nu kumaha? Jajas Asmarandana nu kumaha? Asmarandana anu misalna nu eling eling mangka eling tumingkang di bumi alam. Kitu sanes, Pak? Ah, Siap, Pak. aya nu lumpuh musafir. Eta leres kitu? Barisila sisi jalan. Leres kitu? Eta mah Naon? nu heuri wae eta Bapak tulis sebet. Itu teh, Pak. Nuhun. Mangga urang lajengkeun. Sajarah kemekaran wawacan. Iraha mimiti gelarna wawacan dina sastra Sunda. Gelarna wawacan dina sastra Sunda tacan bisa dipastikeun ku angka tahun, tapi tetelana mah sabada kapangaruhan ku sastra Jawa. Sabab minteng disebut-sebut wangun puisi gitu teh asalna ti dinya. M.A. Salmun oge dina Iskandar Wasid nyebutkeun yen mangsa ka-18 di kadalaman antanapi wewengkon Sumedang dina mangsa pamarentahan Pangeran Kusumadinata. Janten tong salah upami dina carita-carita wawacan eusina mangrupa carita sajarah karajaan atau karaton gitu. Lantaran nyaeta teh sajarah kamakaranna ge dimimitian dina mangsa-mangsa kadalaman zaman harita. Struktur wawacan najan wanguna puisi nya anu diwangun ku wangun pupuh, tapi struktur wawacan ge ngawangun jadi hiji carita. Janten aya palakuna, aya galur, aya amanat tangtosna aya amanat anu didugikeun tina eta carita. Janten kolot baheula pangarang wawacan zaman baheula henteu sagawayah nyieun hiji wawacan tetapi dumasar kana aturan-aturan pupuh janten upami watak pupuh ieu ngagambarkeun naon, watak pupuh kinanti ngagambarkeun naon gitu. Watak pupuh pucu ngagambarkeun naon, kaayaan nuju kumaha, tah eta. Dina struktur carita wawacan aya manggala sastra,
aya eusi carita, aya kolopon. Manggala sastra atau alopon nyaeta permohonan izin atawa menta hampura ka nu maha kawasa atawa karhun sarta sanduk-sanduk nulis atawa nyusun carita. Aya eusi caritana, teras aya kolopon. Kolopon atanapi panutup mangrupa panungtung carita nu eusina tanggal ti timangsa nyeun carita jeung sanduk-sanduk nu nulis kana eusi caritaanana. Eta rupina. Parantos terang ayeuna manaon anu disebut wawacan? Ngartosnya? Ada Ngartos, Oh, Pak. Oke. Ngartos. Mangga salajengna urang lebet kana salajengna. Mangga ayeuna urang bagi kelompoknya. Sadayana 36 urang bagi janten genep kelompok. Ayeuna pamaget heula. 1 2 3 4 5 genep. Emut-emut nomerna. 1 2 3 4 5 genep. Tah eta pamaget tos nya. Ayeuna isrieun. 1 2 3 4 5 genep. 1 2 3 4 5 genep. Mangga ayeuna gabung nomor 1 sareng 1 deui 2 sareng 2 deui 3 jeung saterusna. Parantos? Terus Pak. Siap. Naon pancen anu kedah dipidamel ku hidup sadaya? Tadina LKPD-na pek hidup baca wawacan sejarah Cikundul kalayan gemet maksudna. Bandingkeun eta wawacan teh anu aya dina tulisan basa Arab pegon jeung anu aya dina transliterasina anu tos di kana aksara Latenna. Engke teras analisis struktur wawacanana. Tah ieu contona nya. Mangga dina ieu LKPD sok mangga rengsekeun kusim kuring dipasihan waktos 40 menit kanggo diskusi. Parantos? Tos, Pak. Mangga. Alhamdulillah. Sateu acan kana evaluasi pangaweruh, mangga salah sahiji anggota kelompok kanggo ngapresentasikeun hasil analisisna ka payun. Mangga. Hatur nuhun. Keprok kanggo kelompok hiji anu parantos midangkeun analisisna. Mangga ayeuna salajengna saderek lebet kana kuisis, yaling kuisis di dinya kanggo evaluasi pangaweruh dinten ieu. Atos lebet? Atos anu teu aya kuota, Pak. mangga Atas, Pak. kusim kuring di tethering pamit aya kuota. Punten mangga sadayana supados tiasa engke ngeusian evaluasi pangajaranana nya. Alhamdulillah kagiatan dinten ieu parantos lekasan, parantos rengse. Mangga saha anu bade nge-review kagiatan dinten ieu? Refleksi, mangga. Dede, bade ngadugikeun refleksina? Siap, mangga. Hatur nuhun Pak Dede. Mangga salajengna panginten henteu acan dipungkas karena kulantaran margi waktosna tos teu nyumponan. Mangga ditutup ku Jajas kanggo ngadoa. Sadayana jeung sapada urang belajar yuk urang ngadoa sasarna ngadoa di kawitan. Tas Pak rengse. Nuhun, hatur nuhun. Sateu acan dipungkas panginten kanggo lawungan minggon payun hideep sajogikeun kuota jalaran engke hideep ngadamel diagram antara infografis analisis struktur wawacan anu salajengna engke ditampilkeun Canva-na tetapi diedit dina Canva atau dina PPT oge tiasa mangga engke dipresentasikeun sakelompok-sakelompok di payun. Rupina sakitu ditutup ku naon maksudna sisindiran. Jalan-jalan ka Dipati Ukur. Barik-bari lulumpatan, sakitu anu kapihatur, hapunten biri seueur kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.